Sok sanajan sok aya nyebutkeun cenah antara kita dengan Nabi itu beda sedikit. Ari Kangjeng Nabi mah sedikit-sedikit salat. Ayo urang mah salatna sedikit gitu kan. Kangjeng Nabi mah sedikit-sedikit ingat ka Allah. Ari urang mah ingat ka Allahna sedikit. Keur lalaki nu masih keneh cinta kana bako da teu bisa pisah teh jeung bako teh. Ya. Hadirin masyiral muslimin eta kamana-kamana bako dipesakan we. Berarti teu daekeun jauh tah jeung nu dipika cinta teh sok reurejengan babarengan we jeung nu dipika cinta teh heulaanan di dunia ge kitu. Contoh nu supaya kaharti we. Para bapak kaum laki-laki nu masih kene ahli hisab resep kana bako mah teu daekeun pisah jeung bako teh leres teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'amihil kamilah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin zil awsafil kamilah. Wa ala alihi wa sahbihi alladzina nalu darajatil ulya bisabqi fi nusratil milah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Isra'i wal Mi'raji ta'limun li ummati. Wa qala As-Sayyid Ahmad Al-Marzuki fi kitabih wa qabla al-hijrati nabil Isra min makatin lailan li qudsin yudra wa ba'da Isra'i urujun li sama akara an-nabiyyu rabban kalama min ghairi kaifin wan hisorin waftarad khamsan alaihi ba'da khamsina farad min ghairi kaifin wan hisorin waftarad khamsan alaihi ba'da khamsina farad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan takunu laka ridha'a wa li haqqihi ada. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil ilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka sihatan fit taqwa wa tulal umri bil amali shalih wa rizqan wasi'an la tu'adzibuna alaihi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul Mukarram anu pujisim kuring dipehormat Mudir Ma'had Al Barokah pangarsa Haji
sinarang para santri, sinarang para jamaah, bil khusus pangarsa di Kapolda oge Kapolsek anu alhamdulillah namih-namih karegregan ka urang sadayana. Mugi para bapak polisi urang sadayana sehat afiat, biasa menjalankan tugas dengan maksimal. Oke, mudah-mudahan mantena senantiasa aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tilap ka sadayana para pengisi waktu utamina pangarsa alim alalamah Kiai Haji Muhammad Z.A. parantos ngalantunkeun ayat-ayat suci Al-Qur'an anu kacida marduna. Mugi-mugi nambih barokah kanggo riungan urang sadayana wengi ieu. Beta hilap ka sadayana para guru di Panyaungan sareng para kiai anu sanesna oge di Nahdlatul Ulama Katawis. Mugi-mugi para tokoh agama, para bini sepuh, para sepuh, para aji sepuh, mugi-mugi nambih-nambih barokah kanggo urang sadayana. Oge teh hilap ka para bapak, para ibu, para pemuda, para pemudi, tolibin, tolibat, santriyin, santriat, muhibin, muhibat, para pecinta Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tekalangkung oge ka akhirna nu parantos mengiringi solawat-solawat dengan tabuhan hadroh. Mugi-mugi pangaosan solawat nu parantos dilantunkeun ti tadi janten ngabandang syafaat Kangjeng Nabi kanggo urang sadayana. Ibu bapak hadirin ma'asyiral muslimin, puji sinarang syukur rangsangakeun ka hadrat Allah nu Maha Ghafur nu parantos ngalimpahkeun kanikmatan nu teu kaetang. Mugi-mugi ku urang sadayana wengi ieu ngariung, urang sadayana masing kareken kacatet sebagai hamba Allah nu bersyukur atas nikmat mantena, sehingga kanikmatan nu tos karos ku urang sadaya ditambih-tambih deui ku Allah taala. Warga pada suka mugi cing tambih sehat afiat, parantos rumah tangga cing sakinah mawadah warahmah, nugaraduh putra putri mantu putu cing soleh soleha, nuger arusaha rek tani rek kuli rek dagang usahana cing tambih lancar, artosna cing tambih seueur bari salamet. Oge ku berkah Isra Mi'raj Kangjeng Nabi wengi ieu sadayana nu hadir cing tiasa jarak ka tanah suci. Nu nuju gaduh cita-cita cing dugi kana cita-citana, nuker bararingung cing diganti ku kabunga, nuker aya masalah cing aya solusina, malah bisa nuker depresi lantaran kabelit ku hutang, muga hutangna tiasa kabayar. Amina beuki tarik karena hutangannya. Hanya hoan nu tarik Amina berarti badag sorahna. Ibu bapak hadirin ma'asyiral muslimin, ku disangkutkeun acara wengi ieu ka Kangjeng Nabi urang tandonkeun mugi-mugi cing janten sababiah urang sadayana dihampura dosa ku Allah Subhanahu wa taala. Sauihna tina ieu tempat urang dibuleun ku rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nalika ajal ngajemput mugi urang sadayana aya dina husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Sabada muji ka Allah terilap sholawat sinareng salam pamugi dilimpah curahkeun ka panutan alam Nabi urang sadayana Nabiyuna wa Habibuna Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, moga-moga rahmat salam Allah terlimpah curah deui ka keluarga mantena, ka para sahabat mantena, tegasna ka sadayana tur ngucur ngecer ngabulater bahe fadilahna ka urang sadaya salaku umat mantena.
Ibu bapak hadirin masyiral muslimin, upami nyarioskeun kisah Isra Mi'raj memang parantos teu bireuk deui lantaran setiap tahun khususna kanggo ahli sunnah wal jamaah tiap dongkap sasi Rajab pasti berbondong-bondong berinisiatif berencana ngayakeun perayaan Isra Mi'raj. Pami lebet Rabiul Awal berbondong-bondong berinisiatif ngayakeun perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin masyiral muslimin, mugi-mugi we ku urang sadayana ngayakeun perayaan Isra Mi'raj atanapi perayaan Maulid Nabi ieu teh cing kalebetkeun kana alamat cinta na urang sadaya ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Margi hadirin masyiral muslimin, di antawis nu bakal tiasa ngarakeutkeun ngarejeungkeun bahkan nyakompetkeun daun ke teh jaga kempel di surgana Allah subhanahu wa ta'ala sareng mantena da upami nyarioskeun kaidah syartul murafaqah al muwafaqah bahwa syarat bisa rejeung teh kudu akur sigana antawis urang sareng Kangjeng Nabi mah jauh pisan teu akurna teh nya. Sok sanajan sok aya nyebutkeun cenah antara kita dengan Nabi itu beda sedikit. Ari Kangjeng Nabi mah sedikit-sedikit salat, ayo urang mah sholatnya sedikit gitu kan. Kangjeng Nabi mah sedikit-sedikit ingat ke Allah, hari urang mah ingat ke Allah na sedikit. Tapi ku aya hadis mantena yusyarul mar'u ma'aman ahab, ku Nabi dijamin bahwa setiap orang akan dikumpulkan dengan sesuatu yang dicintainya. Tong waka di akhirat kelaanan di dunia we keur lalaki nu masih keneh cinta kana bako da teu bisa pisah teh jeung bako teh nya. Hadirin masyiral muslimin, eta kamana-kamana bako dipesakan we berarti teu daekeun jauh tah jeung nu dipika cinta teh sok rerejeungan babarengan we jeung nu dipika cinta teh heulaanan di dunia ge kitu. Contoh nu supaya taarti we para bapak kaum laki-laki nu masih keneh ahli hisab resep kana bako mah teu daekeun pisah jeung bako teh leres teh. Malah udang sarege nu diteangan teh bako. Hadirin masyiral muslimin, mangkani geus kolot batur gigireun nya pemajikanna sarua geus kolot geus nini-nini. Si aki ieu udang sare da cinta kana bako cupu capa teh neangan bako. Ai nu dicapaan pemajikanana. Jeung pamajikanna aki neangan naon, neangan bako. Jeung sinini lain bako ieu mah gitu. Hadirin masyiral muslimin, itu kudu dijelaskeun lah geus pada ngarti meureun surti marana. Tah begitu pula di mana kasampak dina mana urang teh emut ka Kangjeng Nabi, cinta ka Kangjeng Nabi, pasti anu bakal saucap-ucap antara pinudi emutan teh adalah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malah sholawat teh geus jadi wirid. Aya nu muji ece asa geulis ayeuna mah Allahumma sholli ala Muhammad. Akang asa kasep ayeuna mah Allahumma sholli ala Muhammad. Setiap menang pujian disolawatan. Naon sababna? Ceuk kolot baheula mun aya nu muji teu maca sholawat bisi lara ain. Lara ain teh panyakit tina sabab kekaguman seseorang terus keluar efeknya jadi negatif. Terus saeutik hadirin masyiral muslimin,
minangkana aya budak lucu kasep di paruji ih budak teh meuni kasep kieu nya meuni bodas pada muji kolotna poho sholawat teu lila budakna teh geuring nu asalna beungeutna kasep teh jadi pejet nu asalna awak lucu teh jadi teu beda juga rorongkong nya maka di mana ece akang ibu bapak aya nu muji guru-guru sholawat. Hadirin ma'asyiral muslimin, secara lengkap peristiwa Isra Mi'raj seueur ulama di luar ngan di daerah urang mah khususna Jawa Barat nu rada tenar teh kitu Isra Mi'raj teh sumberna teh tina anu dianggit nu disusun ku al-alim al-alamah Syekh Najmuddin Al-Ghaiti anu nami kitabna teh Qissatul Mi'raj tapi sok disebut kitab bae nama pedah mimitina eta kitab teh dimimitian ku kata-kata bae nama disebut teh kitab bae nama ngaranna mah Qissatul Mi'raj. Ya jika orang dia karena surat Al-Ikhlas karena nyebut surat Al-Ikhlas tapi nyebut nanti surat kulhu beda dimimitian ku kata-kata kulhu. Surat Al-Kafirun karena maca Al-Kafirun karena nyebut Al-Kafirun nyebut nanti kul ya beda dimimitian ku kul ya gitu. Nah ya kitab Qissatul Mi'raj jarang nu apal ngaranna mah nyaho nama kitab bae nama pedah dimimitian ku kata-kata bae nama tadi dinya hadirin ma'asyiral muslimin komplit nya samalah oge tina bentuk syairna seorang ulama itu nu disebat ayeuna Said Ahmad Al-Marzuki anu gaduh kitab Aqidatul Awam abda'u bismillahirrahmanirrahim eta teh itu pun ikut menceritakan tentang kisah Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan seueur di syarahan di antara syarihna nyata Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah wa ardhah kitabna teh Nurul Dolam. Jadinya para ibu sadayana dicarioskeun bisi orang dia poho deui yen Isra Mi'raj teh iraha terjadi nate mangka diwalar ku Said Ahmad Al-Marzuki wa qoblal hijrati nabiyil Isra. Kanjeng Nabi diisrokeun ku Gusti Allah teh sebelum hijrah sebelum ngalih ti Mekah ka Madinah. Seueur kaon nganu masyhur sataun sataacan Kangjeng Nabi ngalih ti Mekah ka Madinah maka Kangjeng Nabi ku Allah di Isra Mi'rajkeun. Di mana teh min makatin ti Mekah khususna di Masjidil Haram. Iraha teh perang apa penting lailan terjadi nate malam hari hadirin masyarakat muslim. Nah, numutkeun para ulama lamun ditanya Abdul mana, utama mana, perang jeung penting, maka para ulama lebih condong berpendapat yen perang jeung penting teh utama keneh penting. Namun sebabna hiji Isra Mi'raj terjadi malam hari. Aya deui Lailatul Qadar. Eueuh naharul qadar eueuh gitu. Maka kamu ditanya utama mana, Abdul mana antara berang jeung penting, maka numutkeun pandangan ulama Abdul keneh penting. Oge dina waktu penting mah ibu bapak waktuna pikiran teu mikiran dunia geus mulai manteng ka akhirat terus teh. Hadirin ma'asyiral muslimin nu manteng mah gitu. Nu pantau nu teu mantau mah goler we. Hadirin ma'asyiral muslimin. Anu mawi ya sim kuring itu alhamdulillah reug ya.
tos pada kabur 12 ge mustamina ibu-ibu bapana karya kene berarti mas tos kasebutkeun resep karena urusan-urusan akhirat nu diantarana pagawean-pagawean akhirat nya ngaji tolabul ilmi hadirin masyarul muslim lamun pagawean-pagawean dunia mah tolabul fulus ngan duit gitu kan kerja mah nu can pati resep karena akhirat mah ngaji jam sabar hawai ge bermasalah yakeun pengajian subuh tuh hanya kananya subuhnya ngaji teh nya tarunuk keneh atuh dah coba mun geus lohor malah ustadna teh nurut teh deui pindahkeun lohor geus lohor aduh paranas nih geus lohor mah euy coba asal lah rada tiis meureunana ustadna teh pindahkeun deui asal geus asal teh aya dewe alasanna aduh capek kan tas balik di kebon atuh yang dirancet heula coba geus magrib malah dinakeun deui magrib pasti kene teu cocok magribnya kararagoknya geus bisa we atuh geus bisa pindahkeun geus bisa aduh cepel panonna ge geus bisa hadirin masyarul muslim jadi kerjelema nu can cinta ka akhirat mah rek iraha wae ibadahna itu akan menjadi masalah gitu beda jeung jelema nu geus aya kacintaan ka akhirat rek ngaji tas subuh sugan lohor sugan tas asar sugan atau tas maghrib sugan tas isya sugan tengah peuting bahkan teu aya masalah cocok we iraha wae ge ngaji mah ya model seperti santri jeung kiai di pala santren eta para kiai jeung para santri di pasantren-pasantren kunaon disebut ahli ilmu lantaran para kiai jeung santri mah kana ngaji teh resepna teh leuwih ti dahar gitu mun ibu jeung bapak misalkan ieu mam sadinten sawengi sabaraha kali 3 kali sumon eta mah nu genep ka sarumahan ieu mah nu normal we sampai saputing sabaraha kali 3 rata-ratanya makan pagi makan siang makan malam tuh tapi ngajina ecel sabaraha kali seminggu sakali ngajina mah dahar mah sampai 3 kali kali ngajina seminggu sakali gitu mata mun ece jeung akang disebut ahli lelebok tong amal sebab dan untuk bosanna kana dahar ari santri mah jeung kiai ngaji teh sampai sabuting leuwih ti dahar lamun dahar sampai sabuting kur 3 kali kiai jeung santri mah ngaji teh nepi ka 5 kali tas subuh ngaji tas lohor ngaji tas asar ngaji tas maghrib ngaji tas isya ngaji can peuting mutolaah ya maka para kiai para santri mah suruh disebut ahli ilmu ge naon sababna udah tukang ngaji gitu urang alhamdulillah katepaan sabab kumpul kiai kumpul santri urang ge hadirin masyarul muslimin helanan peuting ieu mah pan katepaan barokah ieu barokah kiai barokah santri jadi maksakeun betah najan rada jam berdosa kitu oke hadirin masyarul muslimin mudah-mudahan we kapayuna cing diistiqomahkeun resep kana pangaosan naon margina para ibu sadayana dina Isra Mi'raj itu para hadirin sadayana tadi dicarioskeun wa ba'dal Isra'i urujun li sama tos Isra Kangjeng Nabi ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa tadi min makatin lailan likudsin yudro di Masjidil Haram dina waktu penting likudsin ka Baitul Maqdis atau ka Masjidil Aqsa yudro geus teu bireug deui tah geus beres lakon eta wa ba'dal Isra'i urujun li sama mangka di Masjidil Aqsa teh Kangjeng Nabi naik hadirin masyarul muslimin ka langit
make tangga masuk disebut istilah ulama mi'raj gitu nya. Jadi mi'raj teh isim alat paragi naik kan urang sebutna taraje atau nantang tangga mangka ade wajah kuakang berarti kang yang nabi teh kalangisna naik taraje. Hadirin masyiral muslimin, sanes taraje nu sok dipake kurang menergeun suhuna lain turun langsung di surga para hadirin sadayana. Naon tangga mun zaman ayeuna sebutna teh atuh eskalator tangga berjalan bari ditaretes ku inten ku mutiara. Hambalana oge para hadirin saya gining hebring buricak burinong nu eta teh pi khususna ke ruh mukminin naikna ruh mukmin teh ta make eta. Tapi waktu hari tama khusus ku Kangjeng Nabi ruhna jeung jasadna hadirin masyiral muslimin. Dong nepi ka langit kahiji tepang sareng Kangjeng Nabi Adam alaihi salam. Naik deui ka langit kadua tepang sareng Kangjeng Nabi Isa sareng Kangjeng Nabi Yahya. Naik deui ka langit katilu tepang sareng Kangjeng Nabi Yusuf. Naik deui ka langit kaopat tepang sareng Kangjeng Nabi Idris. Di langit kalima tepang sareng Kangjeng Nabi Harun. Di kagenep tepang sareng Kangjeng Nabi Musa. Di langit katujuh tepang sareng Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Didinya dijemput ku roprok teh minangka urang juga permadani lah gitu. Terus belesat bedah ribuan hijab dugi ka koba kosen akhirna hataroan Nabi Roban kalama. Di sana Nabi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan punya pikiran Allahnya ada di situ gitu. Kanjeng Nabi mi'raj tepang sareng Allah ningali Gusti Allah sareng nguping kalam Allah. Maksudnya adalah Kanjeng Nabi dibuka hijab ku Allah Subhanahu wa taala sehingga kedua matanya diberi kekuatan oleh Allah untuk melihat zat Allah. Cepilna dibuka hijabna sehingga tiasa ngarungu kalam Allah. Sama percis sareng Kanjeng Nabi Musa waktu ditursina wa kallamallahu Musa taklima. Sanes Allah nanu ditursina tapi nu ditursina mah Kanjeng Nabi Musa na. Ketika Nabi Musa ditursina dibuka hahalangna dibuka hijabna sehingga ngarungu kalam Allah. Adapun Allahnya sakuma pateka dan ahli sunnah wal jamaah laisa bimakanin. Allah itu tidak bisa disebutkan tempatna di mana naon sababna lantaran ai kata di mana mah eta mah keur bangsa jisim atawa jirim nu lajimna tahayyuj menempati suatu tempat dan menempati suatu ruangan dan waktu. Allah mah teh kitu nya. Hadirin masyiral muslimin. Dunia nyata sok aya nu ngomong bagaimana yang di atas. Nyata mah para hadirin sadayana tadi nama meureun hayang keren ngomongna gitu. Padahal eta kata-kata bagaimana yang di atas misalkan minangkana eceu kasalaki Pak kumaha ye Pak ayeuna kumaha geuninganan loba musibah ye itu di ditu banjir di dieu banjir mangkaning pan urang dagang es nong-nong laku moal kira-kira Pak ikan kerusum hujan ye cek salaki teh ya mah kita serahkan aja pada yang di atas. Nah kata-kata kita serahkan aja pada yang di atas eta teh mata mancing-mancing dugaan yang salah untuk orang awam. Kayak orang awam disangka oh maksudnya yang di atas teh Allah, oh berarti Allah teh aya di atas. Hadirin masyiral muslimin. Atas dirinya mah lain atas visi nu kaciri ku panon, tapi atas maknawi dina harti ilmu Allah paling tinggi.
Kabisa Allah paling tinggi, kudrat Allah paling tinggi, paling atas gitu. Hadirin masyarakat muslimin ya. Nah maka di pesantren mah dicawat teh ngomong gitu teh naon salah nang geus we mun ayeuna ngobrol minangkana cek tadi cek salaki mah urang pasrahkeun ka Allah we geus sakitu leuwih aman. Tegur make bagaimana yang di atas saja. Itu pikiran tuan awan teh naon di atas teh. Tangka apa naon. Hadirin masyarakat muslimin. Gitu. Ya. Jadi kenapa ada bahasa yang lebih aman untuk akidah, untuk keyakinan, kok pilih bahasa yang ribet gitu. Nah memang salah. Mau ngomong misalkan minangkara cek pengajikan tepat Pak ieu kumaha Pak ieu musim hujan Pak makanya Bapak dagang es nongong. Kira-kira laku moal Pak? Urang serahkeun ka Allah we atuh nyi. Eta kan lebih aman daripada ya bagaimana yang di atas saja. Sebab namun ngomongkeun gitu eta teh iham memberikan pemahaman yang bisa dipahami salah oleh orang-orang awam gitu ya. Para ibu sadayana tos. Jadi Kangjeng Nabi waktu harita di Qoba Qausain sapali riwayat di Sidratil Muntaha melihat Allah artinya dibuka hijab khusus di Allah sanes Allah naik di dinya. Termasuk nanti seluruh mukminin di surga akan bertemu dengan Allah, akan melihat Allah. Itu tidak berarti maknanya Allah berada di surga, tapi Allah dibuka hijabnya orang-orang mukmin sehingga bisa melihat Allah ketika orang mukminah ada di surga gitu ya. Hadirin masyarakat muslimin. Tuluy timbul pertanyaan cek ibu cek bapak ke pan ari nabi sareng rasul teh seueurna 124.000 nabi 317 rasul wa fi riwayatin akhar 715 rasul ning waktu Mi'raj Kangjeng Nabi hanya bertemu dengan 7 nabi saja gitu. Kamana nabi sawarehna deui? Hadirin masyarakat muslimin. Nah iya nu dimaksud ku Kangjeng inna Isro'i wal Mi'raji ta'limun li umati, bahwa Isra Mi'raj Nabi teh adalah sebuah pelajaran keur urang sadayana salaku umatna. Nabi dipertemukan dengan nabi-nabi yang tadi disebut eta teh simbol atau isyarat nu bakal berhubungan jeung Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah lengkapnya di kitab Nurul Dolam. Ketika Nabi bertemu dengan Nabi Adam, eta teh isyarat di Allah apa yang terjadi kepada Nabi Adam akan terjadi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana Kangjeng Nabi Adam keluar di surga ukur jeung bojona, sosoranganan, keluar di surga ke alam dunia, henteu seurang ukur anjeun sareng bojona. Tapi pada suatu saat Kangjeng Nabi Adam uih deui ka surga dengan berbondong-bondong. Banyak bawa umat gitu. Sami sareng Kangjeng Nabi ketika Kangjeng Nabi keluar dari Mekah hanya ditemani dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Berduaan hadirin masyarakat muslimin. Tapi setelah Fatu Mekah, setelah kemerdekaan Mekah, maka Nabi membawa sahabat yang sangat banyak dan kembali menguasai Mekah, ngabring lalebet deui ka Mekahna gitu. Itu yang berhubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, nu berhubungan sareng urang salaku umatna naon? Para ibu sadayana, urang sadaya teh sok aya kangen hate hayang naon mi'raj hartina ningkat rohani kita. Ningkatnya kumaha nu asalna nginget-nginget karena kesenangan dunia nu mah rada ningkat inget teh ka akhirat ya. Hayang ayeuna mah hayang menang ridho Allah, hayang menang rahmat Allah. Iraha teh apaman saroha sadrahu lil Islam, ketika ku Allah sudah diondang gitu kan.
Kanjeng Nabi Isra Mi'raj teh nyubadanan uleman Gusti Allah. Nah kita juga suka diundang ku Allah. Hadirin masyiral muslimin, ketika dina mana urang teh Allah abdi ayeuna mah hoyong leres ibadah teh, abdi ayeuna mah hoyong memprioritaskan akhirat, abdi tos sono ieu ka surga ye, gitu kan? Namun ditanya ibu-ibu jeung bapak-bapak hoyong ka surga teu? Hoyong ka surga teu? Nah, keinginan ke surga itu adalah jabalah atau fitrah manusia. Karena apa? Karena memang asalnya manusia itu dari surga. Simbolnya Nabi Adam, bahwa Nabi Adam itu karuhun urang, nenek moyang manusia itu asalnya di surga. Ya Adam uskun anta wa zawjuka jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Jadi jelema asalna teh di surga. Ayeuna di alam dunia sok sarono harayang ka surga. Lamun ditaroskeun ka ibu ka bapak hoyong ka surga teh. Nah itu para hadirin sadayana contoh bahwa jelema teh tabiatna sok inget ka lemah cai gitu. Model seperti orang dia buat nanti kampung nanti pada suka lihat, nah orang pada suka ngumbara ke Jakarta dalam rangka berbisnis naon welah. Selama di Jakarta aya rutret kalmur tuh iraha ya balik dari kalmur ya nungguan Idul Fitri bisa kumpul dari barang. Nah itu fitrah manusia itu seperti itu. Maka di NU aya hubul waton para hadirin sadayana, ya, mencintai lemah cai hadirin masyiral muslimin. Ketika ayeuna ibu jeung bapak sudah mulai dapat undangan ti Allah Subhanahu wa taala, maka dina manah teh akan merindukan surga, ya. Sehingga untuk orang-orang yang sudah menginginkan itu dalam dunia agama disebut nate jelema nate ngaranna teh murid para hadirin sadayana. Jadi murid teh orang yang sudah berkeinginan untuk berjalan menuju ridho Allah, untuk makrifat ka Gusti Allah, untuk berdekatan jeung Allah Subhanahu wa taala gitu, ya. Nah, hadirin masyiral muslimin. Jadi ketika ayeuna urang parantos ayeuna ingat karena urusan ayeuna undangan ti Gusti Allah, maka modal pertama nu kudu disiapkeun adalah ingatan kita terhadap sejarah kita sendiri. Muncul bahasa Sunda mah cing inget kana purwadaksi, di mana asal ka mana balik. Asalna urang bangsa jelema ti surga engke balike kudu ka surga. Lamun aya jelema nu asalna ti surga balik deui ka surga, nu kitu disebutna faulaika humul muhtad, orang yang dapat petunjuk. Tapi lamun ayeuna aya jelema nu asalna ti surga kari-kari geus hidup di alam dunia terus maut balikna teh kalah ka neraka, maka nu kitu ngaranna teh mudilun, jelema kasasar teu nyaho jalan balik gitu kan. Jika orang pada suka ngumbara di Jakarta aya 4 tahunna pelebah balik teh teu apal ka pada suka balikna teh minangkana kalah ka mana ka Majalengka misalnya. Nu kitu kasaru kitu nya. Ieu nu kahiji modal keur urang sadayana rek menuju Allah teh kita harus ingat dulu, oh urang teh asalna ti surga, mangka sudah selayakna urang menargetkan hayang deui balik ka surganya tuh para ibu sadaya. Tapi orang yang sudah mentargetkan hidupnya itu tujuannya pengen ke surga, itu juga bisa bakal tidak tabah lamun terjelas di surga rek naon mun ditaroskeun ka ibu ka bapak, ibu-ibu bapak-bapak hoyong ka surga hoyong bade naon di surga teh kan kebuku kan. Ayo nanya, hanya hoyong, ya sudah kan usahanya sekitar dari itu.
Misalkan. Nah, orang yang tujuannya seperti itu, maka dia tidak akan bisa bertabah dalam menjalani perjalanannya. Contoh misalkan orang pada suka reka Jakarta, ditanya reka mana Kang? Ke Jakarta. Rek naon ke Jakarta? Yang nyaho urang. Maka kalau tol Jagorawi mangin macet, bisa jadi balik deui kan. Wah, ibu nya ulang dia. Tapi lamun orang pada suka ditanya Kang reka mana? Reka Jakarta. Rek naon ke Jakarta teh? Aya janjian jeung Pak Presiden di Istana Negara rek menang pencairan. Misalkan gitu kan. Maka di tol Jagorawi misalkan macet tapi kali 5 jam, kira-kira balik dari mana? Oh, dia akan tabah. Dina perjalanan bakal tabah karena jelas di Jakarta rek bertemu dengan presiden dan akan mendapatkan hadiah-hadiah atau penghargaan. Nah, ketika ibu jeung bapak ditanya, "Ece hirup serek dibawa ke mana?" Urang marek dibawa ke surga. Teh naon sih teh ka surga teh? Pada janji ketemu cek Rasul, seluruh mukmin akan bertemu dengan Allah nanti di surga dan akan mendapatkan pencairan di Allah mungkin di surga. Pangbalang sakna wungkul di surga teh dicairkeun weda dari 70 lelaki. Punten lain jorang lain. Bayangkeun 70 wedadari. Setiap wedadari itu susuna 2 kali 70, berarti 2 kali 70 berarti 140 susu. Jadi pegawai bapak-bapak di surga teh nyusu we. Ada masalah. Kada minangka anak itulah. Hadirin masyarakat muslimnya. Nah, kalau orang yang tujuan ke surganya itu sudah jelas begitu, maka dia akan tabah. Aduh, nih kudu ngajinya, ke surga teh, Dia akan tabah. Waduh, nih kudu puasa Ramadan nih, Waduh, nih kudu sholat nih, Dia akan tabah menjalani itu. Lamun di surgana geus jelas aya acara naon. Gitu mah reka mana? Hoyong ka surga, bade naon ka surga teh? Aduh, kada anu sanes bade kadar itu. Maka kalau bahdar teh ngajalankeun lalakon ka surga, yang kudu make tiung. Harudang duduk ngaji nih. Warga bisa jadi tertulus tah ka surga. Dia tidak bisa tabah menjalani perjalanannya karena ukur hayang ngumpul ka surgana eueuh kejelasan mau ngapain gitu kan. Hadirin masyarakat muslim. Maka dina langit kedua Kanjeng Nabi tepang sareng Kanjeng Nabi Isa sareng Kanjeng Nabi Yahya. Ini adalah simbol para hadirin sadayana. Ayah bobokok kayaknya tong ditinggali. Mungkin ayah bobokok ke ibu ayah. Nuker bapak-bapak heula. Kayak ayah ibu bagian bobokok. Hadirin masyarakat muslim. Ada orang kumaha geus kumaha sudah hese kan di urang ngaranna teh naon sebutna teh Islam Japati. Jadi teu kok ningali jagong gitu. Nanya. Gitu di urang Islam Japati gitu aur tu jagong kerak kumpul. Gitu. Hadirin masyarakat muslimin. Insyaallah kalam bobokok mau ka mana-mana. Para ibu sadayana. Nabi Isa Nabi Yahya ini adalah simbol untuk apa? Untuk semangat. Karena Nabi Isa Nabi Yahya teh nabi yang paling muda, ya. Jadi ngaran-ngaran budak morama semangat. Idil fatah asbati qadi hirupi wa quluman lam yatakid lam yantapi. Kalau ibu sudah jelas targetnya mau surga, itu harus semangat. Ataksari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah, harus bersegera. Kudu gagancangan ulah talangke naon sababna karena waktunya sebentar. Cuma di dunia wungkul, geus kaluar di dunia mah geus moal bisa gawe.
loba jelema nu handeueul kelebah maot kakara minta hayang balik deui robirjiun la amala sholihah. Karena apa? Karena waktu di dunia eta waktu nu sakitu singkatna lain dipake ngusahakeun supaya nepi ka surga. Gawena teh kalah ka jika muning panggilingan muter di dinya keneh. Kang rek ka mana? Rek ka sawah. Rek naon ka sawah? Rek melak pare atuh. Nah, make melak pare pan bisa panen. Kenaon make yang panen pan boga duit. Kenaon make yang boga duit pan bisa meuli kadaharan meh beuteung seubeuh. Kenaon make yang beuteung seubeuh nya meh tibra sare, da ai beuteung lapar mah sare ge teu tibra. Kenaon make yang tibra sare nya meh cenghar meh aya tanaga deui. Kenaon make yang boga tanaga nya meh bisa ka sawah deui. Ini terus kadinya kan. Iraha ka masjidna, iraha ka majelis taklim. Hadirin masyarakat muslim, ya. Nah, setelah dia dijemput ajal, baru dia oh ning aya akhirat teh. Mantap minta ka Allah Rabbirji'un, ya Allah balikin lagi aku. La amala sholihah, aku gak bakalan nyawah lagi. Aku hanya akan amal soleh gitu kan. Hadirin masyarakat. Jadi amal soleh nu kurang ditoler-toler ayeuna itu dipikang ngaruy ku nu geus maraot. Nu geus maraot teh nu ngaruina teh lain hayang sebelah ceker lain. Nu geus maraot teh ngaruina teh hayang boga salat, hayang boga sodako, hayang boga maca Quran. Anu eta kabeh ayeuna ku urang can pati dipikang ngaruy. Hadirin masyarakat muslim. Maka di mana orang rek menuju surga sudah jelas targetnya, maka barengan ku kasumangetan ngaji cing sumanget, maca Quran cing sumanget, bahkan ulah keung, ulah ringrang, ulah hariwang. Sanajan kita fokus mengerjakan akhirat, itu tidak akan ketinggalan dina urusan dunia para ibu sadaya. Cek paribasana geuning cek kolot baheula malamun urang melak pare jukut nu teu dipelake jadi gitu kan. Nah urang fokus karena urusan akhirat, dunia para hadirin sadayana. Nyetong jauh-jauh contoh dulu urang pangasaha haji. Ieu tingali bangunan para hadirin sadayana sabaraha nya duit teh. Ya. Aya orang-orang pintar punya kaidah atau nang bahasa emak quotes lah gitunya, langsung kayak gini kata-katanya hari ini dong, gitu kan? Nah ayah yang punya kata-kata, jadi orang yang bisa menggunakan dan menyimpan uang adalah orang yang paling bahagia karena dia memiliki dua kesenangan. Kesenangan kahiji bisa pakai duit, kesenangan kedua bisa nenen duit. Teu nyaho ngalah, geunah teu kantor nganggo ngalama teterang kasaha teh para kiai para ustad pangarsaa datang tamu nyunkeun doana amplop kantor nganggo teu kudu capek ripuh ngalah nepi ka ngoprot kesang badak kesang leutik. Para kiai para santri getol salat getol ibadah mayatapilah yaj'alahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Teu nyaho ngalah kumaha carana teu nyaho dararatang para ibu sadaya. Itu kan orang yang bahagia, terang nganggo terang nyimpen gitu kan. Hadirin masyaallah masuk tingali nu sejen mah ngalah duitna ribu leungun menang deh. Hadirin masyarakat muslimin mah ti isuk nepi ka beak senal capi tilu teu menang. Hadirin masyarakat muslimin karunya teu anas diteteangan ka duit teh kana senal capi tilu pegat salat henteu ngajihan teu duit teu meunang. Sakiun di dunia sakiun bil akhirah, di dunia cilaka di akhirat cilaka.
Nah itu untuk ke surganya harus dibarengi dengan semangat tahajudna, semangat ayeuna ibadahna, ya para ibu sadayana. Cuma sayang seribu sayang, sekarang yang namanya pemuda itu eleh ku aki-aki. Jadi aki-aki jiwanya masih muda. Mana buktina nu adan nu tarhim di masjid-masjid para pemuda apa aki-aki? Hah? Padahal geus sarempok. Sekurang kumaha mun dijongklok. Tapi semangat nampu muda. Jam 4 keluar di masjid, bari di kotolanya mau maksakeun ngahulungkeun speaker. Ya alhamdulillah, rohimin, ya alhamdulillah, rohimin. Ayo ngarorana kamarana ngalalempre jiga aki-aki. Hadirin masyarul muslim. Tanpa daksa ngarorana. Angkat speaker teu kuat. Hadirin sadayana riwa. Eleh keneh ku aki-aki. Ya. Mangguna mah pemuda anu rek Jumatan. Oh, naon nu nakol bedugna, nu agana terus menyeru ngagero di masjid para hadirin sadaya. Da urang kudu kumplit atuh. Zaman baheula karek Bilal ngopi. Sakacan Bilal adzan kan saur Nabi arihna ya Bilal. Senangkan kami wahai Bilal. Jadi tos kumpul di masjid namanya Bilal, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tiada suara yang paling sedap muka kuping tukang jeung Nabi sareng para sahabat iwati ondangan ada. Tetap bahasana alihna hibur kami ya Bilal. Maksudna lain di tanggal lagu. Bilal teh tita adan, sok ieu adan Bilal teh adalah berupa mangrupakeun suatu kesenangan bagi kanjeng Nabi sareng para sahabat sehingga disebut qurratu a'yunna ju'ilat qurratu aini fi shalah. Nama Sayyidina Utsman ya orang bisa geus mulai rada talangke kana salat. Maka adzan jadi 2 kali mun dina Jumat. Mesti adzan Allahu Akbar Allahu Akbar. Oh kakaraka marabring kamara sigit. Itu geus karumpul kabeh di masjid adzan deui nya adzan Jumat itu. Hadirin mas ayeuna kan geus leuwih parah. Ayeuna mah bedug heula. Oh geus budug euy. Parah. Ka mana mani? Geus ka masjid karek mani. Hadirin masyarul muslimin nya. Maka nabika aya fungsi nu di masjid teh inisiatif parenting rek jadi mujtahid sugan. Diganti lain ku adan ku nyanyi dangdut. Itu ngalagu we manehanna teh. Itu ngalagu. Allah masyarakatnya ngalentot ka masjid teh. Edan sugan siap cenah. Di masjid ngalagu. Jeung adan teh nu edan teh urang di dinya. Aing adan sia maneh teu daratan. Kalau lah aing ngalagu sia ka daratan. Jadi masih raus. Ya. Kan adan mare-hare we. Tapi kalau aing nyanyi di masjid oh mawa aya nu mawa panakol nu sesat ya cenah. Hadirin masyaallah muslimin dikitu kan tukang adan bakat itu. Ya. Suku hese-hesena maka ayeuna mah datang ngadoman geus adan eling eling umat eling eling hadirin masyarakat eta teh dina raraganon saking ku eueuh pembelina ya hadirin masyarakat muslimin pujian-pujian dalam rangka ngageroan supaya anu berjamaah saking kunaon para hadirin sadayana saking ku ngadenge adan teh cukup ku adan teu ngarti keneh maka kumplit urang tauhid deui geus beres adan mangga kasadayana diarantos urang sami-sami ngalaksanakeun berjamaah can datang keneh wae pujian eling eling umat muslimin muslimah ayo orang sholat wah
ujung laki-laki duaan. Hadirin masyaallah muslimin. Nah itu kan ke surga itu harus semangat. Nah lambangnya atau simbolnya Kanjeng Nabi Isa, Kanjeng Nabi Yahya, bahkan mereka itu berkorban. Ya? Sampai Kanjeng Nabi Yahya dipencit kuriling ku Yahudi kan? Itu Nabi Isa sampai di budak-budak rek disalib dan ditulungan ku Allah Subhanahu wa taala. Nah kita selain daripada semangat juga harus mau berkorban kalau mau ke surga. Pengorbanan naonnya? Korban tenaga, korban waktu, korban harta, hadirin masyarakat muslim. Karena dunia dan segala isinya ini adalah majru'atul akhirah, hanya sebagai fasilitas atau sebagai alat atau sebagai cukang lantaran supaya nepi urang sadayana ke akhirat. Ulah dibalikkan orang-orang barat yang memegang mencukuran akidah kapitalis anu boga tujuan hirupna hanya sebatas keuntungan, sekarang uang itu dijadikan tujuan, padahal asalnya duit teh wasilah, ayeuna mah duit teh dijadikan tujuan. Maka cek Nabi, saya di zamanun ala umati rabbuhum dirhamuhum, nanti bakal datang di zaman di waktu di mana umat jelema waktu harita pangeran teh duit, mangeran teh kana duit, boga we duit asa bakal bisa sagalana. Jika Allah we duit bisa gitu, bisa kieu, bisa gitu, bisa kieu gitu. Para ibu sadayana. Nah buktina hadirin masyarakat muslimin, itu jelema geus mulai berpaham naon kapitalis caga rupa teh ditinggali heula untungna. Naon untungna ka masjid jadi duit teh? Betulnya geus lah teu kudu ka masjid gitu. Anu antukna hadirin masyarakat muslimin ngaran boga indung bapa nu geus kolot oge, da ngurus indung bapa geus kolot kieu mah puguh mah kalaka olok parab we wungkul. Nah hatena teh ngarep-ngarep Gusti raha ieu sepuh abdi bade modal Gusti. Nah itu orang pikirannya kapitalis itu. Teu nyamun akhirat, hadirin masyaallah, ngitungna untung rugi gitu. Maka kamun anu minangkana nu beunghar pisan indung bapa geus kolot dinakeun ka panti jompo para hadirin sadaya. Naon sokna ganggu kegiatan usaha, kudu nguruskeun kudu ieu mun laning urang keur dagang bangkong misalkeun atau keur dagang hadirin masyarakat muslimin. Nah, orang Islam itu tidak begitu. Dunia dunia majru'atul akhirah. Dunia itu bukan tujuan, tapi dunia itu adalah ladang bercocok tanam, gitu kan? Ukur jadi perantara, wasilah. Urang teh kunaon make nengan duit, meng bisa dahar, keur naon make dahar, meng boga kakuatan keur salat, keur ngaji. Keur naon make nengan duit, meng bisa meuli baju, keur naon meng bisa nutup aurat keur salat, gitu. Keur naon make usaha nengan duit, kan boga kewajiban ayeuna mah anak din pamajikan keur dinafkahan, kudu dinafkahan. Tuh, itu hanya perantara saja. Tujuannya tidak menjadi tujuan. Hadirin masyarakat muslimin, ya. Jelema zaman ayeuna. Nah, itu diantara pengorbanan waktu, pengorbanan materi, urang sadayana. Maka para hadirin sadayana, pelebah ayeuna ustad minangkana ngawuruk santri terus bayaran 5.000, mau ngerasa rugi. Naon sababna? Sok budak urang diurukan maca Quran teu bisa mulang duit. Beda jeung di sakolahkeun mah ke boga ijazah, ke bisa boga gawe, ke mulang deui kana duit. Mun ngaji mah teu jadi duit. Jadi kalau bah ustad ngurus santri terus make bayaran kudu materialistis disebutna teh ustad materialistis. Ustad teu ikhlas, maknya agama dijual. Tuh para hadirin sadayana, nya. Padahal dunia ieu adalah perantara. Heuda ngaji teh ai poek maripu baheula Syekh Nawawi curugna hurung. Urang pan mania para hadirin sadaya, bayar kudu dibayar listrikna gitu kan, bantuan tak pinung bapakna. Hadirin masyarakat muslimin, ieu bahayana paham-paham seperti itu. Jadi orang sebagai orang Islam kudu menyadari
bahwa dunia itu hanya sebatas wasilah cukang lantaran alat untuk menyampaikan kita pada tujuan. Mana tujuanna surga, tujuanna akhirat, tah alatna ku dunia. Ece boga duit pakai umroh, ece boga duit pakai ibadah haji, ece boga duit budak can ekahan, ece boga duit misalkan aya pembangunan masjid sok buru-buru tajongkeun ka masjid supaya boga jariah gitu nya. Hadirin mas, itu berarti menggunakan uang sebagai wasilah, sebagai cukang lantaran ke ngahontal ke Nabi karena tujuan. Ayo Kanjeng Nabi Isa, Kanjeng Nabi Yahya, simbol kesemangatan ke ece jeung akang ibu bapak nu hayang ka surga nya teu bisa kumeng peleye, teu bisa ogah-ogahan atawanan sahayang urang gitu kan. Sholat subuhnya jam 5-nya tuh kararago pindah lah jam 6 lah. Itu sakit tuh. Itu namanya para hadirin ta'abudi. Jadi ta'abudi ieu teh ibadah mahdoh diantarana nu teu bisa disebutkeun ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh teh ibadah murni. Kunaon make disebut murni? Karena tidak tercampur dengan logika. Gitu. Teu dicampuran ku logika. Kunaon salat subuh make kudu terbit fajar. Rek di rasio, rek di logikakeun moal katarima. Itu ta'abudi geus we gitu. Nah, salatnya kudu make kudu aya dongkok, make aya ruku, kunaon make qur'an tasawuf, make kudu jeceng suruh. Nah, itu mah ta'abudi gitu kan. Urang ku Allah dipiwarang kudu ngalaksanakeun ibadah seperti salat nu dicontohkeunana ku Kanjeng Nabi sallu kama raaitu muni usoli reka harti ku akal rek henteu para hadirin sadayana itu ngaranna ta'abudi gitu. Aya anu kaharti ku akal aya dina agama oge gitu. Itu sebagai penguat. Contoh seperti mana? Contoh seperti minangkana ari pelebah buang air kecil alias papang anu diwasuh teh mun mastaka nu hanap. Sirah nu hanap we wungkul nu di kumah teh. Tapi pelebah ayeuna bijil sperma, bijil cimani nepi ka sirah luhur ge kudu di kumah. Gitu kan? Nah, eceuk anu kana logika mah naon hubunganana? Bujur nu hitut beungeut nu di kumah. Biasa tidak ada korelasinya ya. Nah gitu kan? Padahal bisa dirasionalkeun. Oh, pan urang teh sanajan bujur nu hitut aya nu beungeut, nu ari nu era saha? Beungeut kan raya-rayaan mah beungeut. Tapi ka para ibu sadayana aya paribasa geuninganan bedana leungit hitut jeung leungit duit. Ari leungit duit mah nu kaleungitan rame, nu manggihan ngahep-hep. Nu leungit mah rame, anu ningalian duit urang teu we, ningalian duit urang teu. Nu manggihan mah ngahep-hep. Tapi nu leungit hitut mah nu manggihan nu rame, nu kaleungitan nu ngahep-hep. Nu manggihan mah saha hitut nu leungit hitut mah pieu we. Hadirin ma'asyiral muslimin. Oh, model seperti ai pelbah kiih ukur ayeuna sirah muhanap di kumana teh. Ai pelbah bijil sperma misalkan nepi ka sirah-sirah luhur di kumahna itu bisa dirasionalkan. Itu ari kiih mah karasa ngeunahna teh ku si taeun wungkul. Gitu kan? Ini nah kalau kaya tawe untuk ngeunahna teh, maka eta nu kudu di kumahna. Ayo pelbah bijil cimani mah nepi ka sirah luhur ge kan ngeunah. Moh nepi ka kajejengan sagarupa. Maka kudu dipanyur kabeh kita dari ya, dipanyur kabeh. Tuh gitu. Hadirin ma'asyiral muslimin. Nah, itu diantawisna. Jadi itu Nabi bertemu dengan nabi-nabi di langit kahiji kadu itu adalah simbol ke urang sadayana. Mun tadi perjalanan kita menakdirkan surga, itu selanjutnya diperlukan adalah semangat dan pengorbanan. Keur ngaji datang koropak nya wayahna we.
yang sangkeun mah karek 5.000 mah ieu mah koropak teh di senyuman kan koropak serenge ditanya kunaon mah seserengean kana koropak ih pancen Rasul senyum itu sedekah hadirin masyaallah muslimin boleh kana koropak atuh cuma ka jelema deui pangingkeun tetangga seuri itu kan komo orang Sunda mah someah itu hade kasema para hadirin sadayana pang loba na syukur jelema salam dunia orang Sunda mah boga filsafat untung terus gitu kan tapi kayak nu buntung cicing sisi jalan mobil ngebut cuman untung buntung kamu tuh buntung orang Sunda mah untung wae jadi bisa memanage perasaan tadi mah labuh dina sapeda baret euy tuul euy untung teu kabeh jadi bisa wae orang Sunda mah bersyukur nah itu sudah mulai hilang para hadirin sadayana rasa syukur eta teh geus mulai laleungitan orang Sunda geus teu kenal kana eta deui para hadirin sadayana nya wa ulama orang Sunda mah ceuk paribasana di pau khayam minangkana mah hayang teh nu mau geuning mah aja pamajikanna keur bae Pak untung teu ampi ka imah oge nah, untung bahasana teh gitu mah putih tadi teh aya nu ka imah geuninganna tuh tipi leungit untung Pak henteu asup ka kamar terus untung nah, itu orang Sunda mah para hadirin sadayana tah ayeuna teh geus mulai sirna kebiasaan orang Sunda terus-terusan bersyukur maka Sunda mah identiknya jeung seserian jeung gagalak-galakan bercanda-canda itu kan Allahu adha wa abka kita diberi tertawa nepi ka jadi seger ngeunaheun eta ku Allah subhanahu wa ta'ala manusia jeung salamun tara kabeh mun euceun ningali jelema jamanana geus hese anu seuring ieu cara mutra diajak sedikit serina seri hambar teh mana dari masyarakat muslimnya karena naon karena loba teuing beban pikiran itu mikiran dunia ada mikiran akhirat mah teu ngalieureun atuh bu justru nya angkeun mun euceun mikiran ya Allah abdi teh gaduh kodoaneun salat kodoaneun puasa tacan puasa itu moal matak jadi camutra beuneu moal nu jadi camutrak bener boga salah kita kumisna bapang eueuh duitna mah geuninganan eueuhan nah kalau sudah kecewa begitu nanti ketemu sama suami ece bisa senyum moal pangijeng salaki teh mah tuh camutrak gitu atuh salaki gitu ningali pamajikan ieu tah jelema ieu nu tukang nyusahkeun aing teh aing nu bisa mamawa kolektor gara-gara ieu dianggap beban pemajikan teh nya pasti moal daek seuri ka pamajikan itu tapi lamun dianggap alhamdulillah saperto Sayyidina Umar bin Khattab itu mamatahan kanu dicarekan ku pamajikan ieu pamajikan teh eta teh nu nyelametkeun urang budak urang diasuh ku manehanana terus baju pakaian urang disesan ku manehanana urang dahar diurus ku manehanana terus ku boga pamajikan urang alhamdulillah teu jadi belokok samidin bisa menyalurkan birahi dengan restu agama ku boga pamajikan mun boga pamajikan sia beak doma sabaraha jadi bisa melihat nilai-nilai positif sehingga ketemu jeung pamajikan teh happy we selalu tersungging senyum karena dianggap inilah orang yang menyelamatkan aku menyelamatkan betengku menyelamatkan kolorku gitu maka bisa sering gitu mah nu ditinggal negatif ternyata si udah mah teh sami usakali sih mah wah lipona ge sakitu hargana misalkan yang pasti mau adaikeun seuring gitu mau adaikeun sih kami jeung pamajikan teh gila we gitu leuwih ti pangi jeung jurig jariah pamadeui pamajikanna geus jamadud
ngajian maca surat Al-Baqarah gitu leungit. Kan biasanya cenah Al-Baqarah teh pengusir jin dan setan. Tah, pangajikan nu jadi setan mah teu leungit. Al-Baqarah amanah Rasul teueung keneh. Roti al-atos dibaca, al-hadad dibaca teueung keneh. Teueuman. Itu nya kudu kunaon? Nya kudu ku ATM gitu kan. Gitu. Mah jalan-jalan mah ayo kayak kakarak pakai seri deui. Ya. Di bacaan Quran itu mah mentang. Moal eta mah ususkeun nu kasarumahan lain pamajikan. Mun pamajikan mah beda deui. Jampena lain ku Al-Baqarah, lain ku ayat kursi gitu. Tapi ku merah mulus ATM gitu kan eta. Mun ayeuna mun awewe nu sejen kasarumahan kakarak di ruqyah ku Al-Baqarah, ruqyah ku ayat kursi ini insyaallah juribna. Tapi lamun kasarumahan pamajikan urang moal lumpat ku Al-Baqarah ku ayat kursi eta mah rek mek di moal atau rek ulin moal kakarak tak cadeut leler gitu. Hadirin masyarul muslimin. Naon sababna? Ripu gawe di imah. Komo aya nu ngaledek mata tanganna. Ulin tuh euy, memangna Magicom. Wah, geus ribu pasti. Hadirin masyarul muslimin nya. Itu diantawisna. Jadi tos bade tabu 1, ieu 7 langit karek 2 langit. Hah, 5 langit deui mah arudunan deui lah. Sakitu we lah. Mudah-mudahan aya manfaatna. Hapunten nu kasuhun kanggo panyaungan mungkin di doa-doa ku penasihat panyaungan kusim kuring sakitu hapunten. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.